Mir, daripada hubungan orang teh seselumputan, putuskan we atuh si Joni teh Mir. Bingungnya kumaha mutuskeunana abi teh karunya ke si Joni teh. Sebenarnya masih keneh rada bogo. Sing tegas atuh. Rek milih saya, rek milih si Joni. Nya milih AA atuh. Leuwih gagah si Joni manaon bubudakeun keneh Tah hari kitu mah tuh. Sok telepon si Joni na, putuskeun ayeuna. Nya atuh, urang telepon ayeuna. Duh, si Mirna nelpon. Aya naon nya? Halo Mir. Aya naon nelpon wayah kieu? Halo John. Mirna hayang putus. Yes. Asik. Sorry tarik teuing. Hah? Putus? Naon salah Amir? Teu salah naon hayang putus we. Sok lah putus. Tapi mutuskeunna ulah jiga kieu dina telepon. Panggih langsung. Sok lah. Enjing tungguan di taman sore lah. Oke. Salah naon atuh? Make bet hayang putus. Kunaon maneh teh Joni gogorowokeun wayah kieu jaba hujan deui. Teu naon ki, abi manuju main game. Duh, lalieur pisan awewe teh. Padahal rasaan mah kurang kumaha. Urang mah manehna menta ieu dibere. Cik, urang tanyakeun alesanana sia di taman ke. Reka mana si Joni teh? Wayah kieu sore-sore ini sorangan. Kudu dituturkeun ieu mah. Bisi aya naon Alah, ngadon si Brian si Mirna teh. Eueuh eta si bayawak, si tukang tikung, si pagar makan tanaman. Paingan atuh aing diputuskeun. Sing horeng ngahaja dititah ka taman teh rek ningalikeun ka kuring. Aduh, karunya teuing eta si Joni cuaki tapi ka dikitu-kitu ku awewe. Joni, hayu sia balik. Ngadon ningali nu bobogohan. Ya, ari maneh Joni. Siga lain lalaki wae. Siga dunia seluas daun kelor. Nah, ari si Aki. Siga teu nyaho wae ditinggal pas sayang-sayangnya. Mencit mari dina rakit. Bebekok wadah bakatul. Lain nyeri ku penyakit. Itu kabogo direbut batur. Dasar aki-aki nurus tunyung ngadon mau puas ya. Hampura atjang. Pesumang Dani atunya, pesumang Dani semangkuk. Mung aki bosen. Jabaning teparuguh rasaan aki. Nasi padang atuh nasi padangnya. Jeung gulai kepala kakap aduh, ya ini mantap geus sok. Sok lah pami ajeng rendang ajeng kikil mah hayu lah Ki. Sanos abina keur pausing ge hayu lah. Tapi Ki, nasi padang nu mana heula ieu teh? Eta anjing jang, anu di pertigaan di seberangan pospol. Hayu atuh Ki ari dinya mah. Sambil urang ngabajak-bajak si Prian tah dina piring. Sip. Tah kitu atuh ari lalaki mah. Sia mah tuh karunya si Joni na balik tapi ka kitu ngungkug. Teu karunyaeun padahal mah pan sarua eta teh babaturan AA si Joni teh babaturan keneh. Perkara hate mah atuh teu aya pren-prenan atuh Mir. Pan tenang tah ayeuna mah. Si Joni pan geus pastina ge putus tah jeung Mirna, tinggal ayeuna mah jeung AA.
jang geus nepi geuning. Sok geura dipilih hayang jeung naon wae. Laras ki abi tiasa mamna sareng rendang, tambah kikil, tambah kepala kakap. Ke Alah sia Joni, dompet aki teh ketinggalan sia di mah. Aki, si Aki, aduh dasar aki. Aduh, nah perih, nyeri, aduh, jeung aya nu bararodas kitu eta. Coba aduh, lieur jaba muriang. Moal gara-gara si Mirna gitu. Cing, orang tingali dina Google. Naon eta kasakitnya? Tuh, pan heueuh tinu gara-gara nu kitu. Tepungan sia si Mirnana isuk mah ngaratanggung jawab. Mir, nah beakana jari nyeri jeung perih. Tenan naon aa? Hayu we urang berobat ke klinik. Hayu lah. Bayar aku kamu. Da ieu mah gara-gara kamu sianya. Mohon gara-gara abi. Tapi kan ama gratisan. Las kan? Aduh. Tapinya. Baruah buah. Baso, bararaso, baso. Ayo antur ka jerona era. Nyalira WA. Komo abi mah teu sering pisan. Nah atuh make nyilakakeun. Sok ka itu asup hararese pisan. Era ditaringalikeun ku batur. Kudah kumaha atuh Pak Dokter abi teh ayeuna ari tos kieu mah. Teu kedah pesimis kitu Ceprian. Ayeuna tuang wae lanongna resep ti Pak Dokternya. Deui ka CF, keto CF terus kontrol deui, kayak dicek deui laboratoriumna. Ayeuna kumaha kanggo keteranganna nu langkung jelas, mangga tepangan wae Mang Aren di ruangan. Namung satu acana, naikkeun kana bed urang suntikkeun ku Pak Dokternya. Suntik Pak Dokter? Alim Pak Dokter sieun ari disuntik sieun, matak oge ulah gubras-gabres sagawaya he. Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam, Mang Ali. Kumaha. Kieu Mang, abi teh hoyong dijelaskeun perkawis panyawat abi ya teh. Oh, mangga. Ku abdi dijelaskeun sakaterang abinya. Wilujeng sumping di pojok Mang Aren. Dina deket ieu, Mang Aren bade ngabahas sakedik perkawis GO atanapi kependekanna tina gonore atanapi kencingnana. Naon cenah atuh ari gonore atanapi kencingnana teh? Gonore mangrupikeun bagian tina PMS atanapi penyakit menular seksual, STD atau sexual transmitted disease. Penyakit gonore disebabkeun ku infeksi bakteri Neisseria gonore anu ditularkeun melalui hubungan intim. Gejala umumna mangrupi rasa nyeri pas waktos buang air kecil disertai ku cairan warna kuning atanapi hejo. Namun, mung di istri mah sering wae entara nimbulkeun gejala mung kadang ukur aya keputihan. Penderita gonore kedah ngalakukeun tes urin, tes darah, sareng kanggo istri mah aya vaginal swab. Kanggo pengobatanna tepangan wae dokter. Omat ulah dilandongan ku nyalira. Kumaha cenah atuh ari pencegahanana? Ulah ngalakukeun hubungan intim pranikah, satia ka hiji pasangan wae, ulah gonta-ganti pasangan, ulah jajan naon cing. Gonore oge tiasa ditularkeun melalui jalan lahir. Maksudna ibu penderita gonore teras ngababarkeun ditularkeun ke bayina, biasana nyerang kana mata bayi. Tiasa menimbulkan kebutaan saupami ente ditangani secara tuntas. Sakitu anu kapihatur, upami aya anu kirang jelas, mangga browsing wae. Wassalam. Tak itu Ceprian secara garis besar namanya. Mohon Mamang, hatur nuhun Mamang. Aya nu hilap. Pasangan oge lanongan sarengnya. Mangga Mamang urang carioskeun.
Joni, cek beja di dokter langganan akitia dokter Darwin yang si eta si Briante kepatil cina. Ah, kapatil naon aki maka jeung kapatil segala da si eta matradakeun babaseuhan. Dasar budak keboloho. Lain kapatil lele sia teh kudu dijelaskeun wae. Kapatil wewe. Oh, kapatil gitu. Kusimirna urenya ki. Yang matak maneh mah gede milik sia untung tu dituluikeun jeung maneh. Segala ge aya hikmah nanya jang. Tos aki tong nyaruskeun wae nu kitu sok geura pesen ieu lapar pisan Joni mah. Bang, pesennya ke si Joni ya. Dasi ditambih lauk namaku, gulai kepala kakap, ditambih kikil, sareng rendang, pokoknya mah komplit spesial pial ke si Joni mah nya bangnya. Mun aki mah jeung gulai cincang we nya bangnya. Alah pokoknya mah nikmat pokoknya mah nya. Wow. Siap laki, buat aki sama Joni mah pasti spesial, dijamin. Dan cak bana. Yes, hore, akhirnya jadi oke makan enak. Aduh Joni, ya aki asya nyeri beteng kieu mulai akhir kacai heula nya. Anger si aki mah alasan pisan cicing tuh tong ka mana-mana cicing Ngurus tunjuk atau kitu. Wujud mari dina rakit, babokok wadah bakatul, lain nyeri ku penyakit. Itu kaboko direbut batu.